Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania, salam dunya. Alhamdulillah orang tiasa ngariung di ngelangkungan udaranya ngaliwatan Mandala Mancomania di YouTube anu medar dongeng Sunda utamina karangan Aki oge didongengkeun ku Aki Kidagarnya. Pemirsa sadayana wilujeng buburan siamnya buat sapanon carang sapakan mugi cukup lumur jembar pangampuntennya pangpurana pilih haya cariosan Aki dina medar dongeng ya tenapi mairan pairan para mancomania sadaya anu kirang mernah tanapi ngajahetkeun kana manah akina dari hapunten lahir sinarang batin. Pemirsa sadayana tepang dangu deui di judul anu enggalnya masih karangan Aki oge masih dina serial silat Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Enak judul teh Algojo Gunung Sodong. Mugi-mugi wae ya dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Pamirsa sadayana anu tacan subscribe anu nembean manco mangga kantun di subscribe wae nya. Ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayeuna anu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng Aki. Pados tenyang kolong kana waktos mangga urang padar wae episode atanapi bagian anu munggaran dina lalakon si Algojo Gunung Sodong. Amparkeun deui Besarwiti sama kabitana para samakna sor atuh bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Dipun surut hiji gunung anu aya di wewengkon Bogor. Aya hiji wangunan gede anu weweg dikuriling ku tembok atawa pagar kayu anu tohaga dijieun tina golonongan kayu jati jeung kihiang anu umurna ratusan taun. Di luhureun panto gerbangna aya papan jati kandel anu ditulisan Paguron Gunung Pancar. Tulisan teh ditulis ngagunakeun nang si warna emas, tulisanana badag bari jeung diukir hade pisan katempona. Katempo gagah sarta nyeni. Dina jarak 10 tumbak ke jalma geus bisa jelas maca kana eta tulisan. Paguron Gunung Pancar teh pikeun dunya pasilatan mah geus kakoncara tempatna para jawara. Penting harita Kitunggul Jagat katua Paguron Gunung Pancar keur ngumpulkeun murid-murid utamana. 8 urang murid utama Kitunggul Jagat ngariung hempak merbayaksa nungguan timbalan tinu jadi guruna. Murid-murid kaula sakabeh tangtuna hidup sakaweh tumanya dina hate kunaon sababna dina peuting ieu Abah teh ngumpulkeun hidup sakabeh di dieu. Kieu Abah teh pikeun sawatara waktu rek heula tina ngurusan paguron, rek nyepi heula tina sagala urusan dunia
reg kitunggul jagat eureun heula nyaritana. Sakabeh murid kitunggul jagat beungeutna katempo ngemu kabingung. Pok salah seorang katua murid alias murid anu pangkolotna teh nyarita. Hapunten guru bilih murid sadaya gaduh kalepatan. Hidup sakaweh wateu woga salahna naon. Rerehna Abah eta mah kusabab kahayang Abah sorangan. Kusabab kitu Abah derek ngangkat salah seorang ti hidup. Jadi gaganti Abah pikeun sawatara waktu mimpin ieu paguron. Anu sejenna oge bakal meunang tugas masing-masing pikeun urusan paguron anu sejenna. Kumaha sakirana hidup sanggup dititipan paguron sawatara waktu ku Abah. Cek tunggul jagat bari ngabagi paneutepna ka sakabeh muridna anu harita diuk sila rekep di hareupeunana. Sanggam guru, kami sadaya tetap nyuhunkeun pituduh ti guru supados tiasa ngalaksanakeun sadaya tugas ti guru. Kitunggul jagat katempo parahmai paromana. Halus, memang kudu kitu. Geus kitu mah kitunggul jagat teh ngangkat salah seorang murid anu ngaranna Ki Sukmakalana. Pikeun ngagantikeun dirina sawatara waktu jadi katua paguron Gunung Pancar. Oge diangkat salah seorang deui pikeun jadi wawakil katua paguron nyaeta Ki Surya Kancana. Anu genepan oge diserahan tugas pikeun dilaksanakeun ka hareupna. Tah kumaha naha aya anu kaberatan tina bagi tugas anu diemban ku hidup dalapanan. Ulaya anu kaberatan sok nyarita ayeuna mumpung Abah masih aya di dieu. Sabab lamun engke mah aya anu goreng gawena Abah mah segan-segan mere hukuman. Cek tunggul jagat bari netep murid-muridna. Kami satuju guru, kami sadaya bakal ngalaksanakeun tugas ti guru. Sae-saena guru. Walon para murid anu dalapanan. Ya syukur ari kitu mah. Ayeuna hidup kabehan meunang ninggalkeun ieu tempat. 8 orang murid kitunggul jagat teh cangkat sanggeus rengku hormat kabehan ge undur diri kaluar ti eta tempat. Isukna ka 8 orang murid utama teh ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan. Saurang ge murid-murid anu sajena taya nu apaleun ukur 8 orang hungkul. Ngahaja anu sajena mah teu dibejaan sabab bisi nimbulkeun kaributan. Harita kakarakuan Cihaneut moyan sarombongan jalma babarengan nikreuh ngeureuyeuh lumampah nanjak mapai lamping Gunung Pancar. Eta rombongan teh dieusi ku rupa-rupa jalma. Aya anak hartawan, aya anak sodagar, aya anak padagang leutik, aya oge anak patani. Sanajan lengkahna kan bogas ngageter tapi tina sorot panonna katembong sumanget anu gede. Kabehanana datang ke Gunung Pancar teh pikeun milu ujian panerimaan murid anyar ti paguron Gunung Pancar. Anu dilakukeun tiap setengah tahun sakali alias tiap genep bulan sakali.
Sanggis ngaliwatan jalan anu rarembet serta nanjak berjeng nguras tanaga, rombongan teh tepi ka pos jaga kahiji anu dijaga ku dua urang murid paguron Gunung Pancar tingkat genep. Dulur-dulur sadaya wayahna eureun heula, ceuk salah saurang anu jaga di pos. Rek naon deh ngeureun-ngeureunkeun mata kesel bae, ceuk salah saurang jajaka anu milu dina rombongan. Eta jajaka teh make baju kain sutra biru anu alus, umurna aya kana 16 tahunan, beungeutna kasep bersih kawas bangsawan. Manehna teh anak salah saurang hartawan ti dayeuh Bogor. Urang lamun hayang ditarima di paguron Gunung Pancar kudu sopan sarta taat kana aturan, ceuk salah saurang baturna nu make baju basajan. Nya urang teh pan tamu komo bari rek milu ujian jadi murid di dieu, ceuk salah saurang deui jajaka ngora anu milu jeung rombongan. Saurang-saurang anggota rombongan para jajaka tanggung teh dipariksa sabab teu meunang mawa pakarang, anu mawa pakarang kudu ditinggalkeun di pos kahiji. Nanaonan deui lah, buntelan di pariksaan emangna urang teh maling, kadenge deui si jajaka anakna hartawan teh nyarita. Jajaka anu tadi mere nasehat ayeuna mah cicing ukur katempo gogodeg. Emangna paguron teh boga kolotna meureunnya, jajaka anu hijina nyarita bari tuluy ngaleos. Sanggis ngaliwatan pos kahiji rombongan tepi ka pos anu kadua. Di pos kadua dijaga ku 3 urang murid paguron Gunung Pancar tingkat 5. Si jajaka anu tadi mere nasehat atawa saran ke anak hartawan maju pikeun dites sarta ditanya ku panjaga pos kadua. Tujuan anjeun datang ka paguron kami teh naon? Amang jisim abdi mah palai guguru ilmu silat. Walon si jajaka keur naon ilmu silat? Lain ilmu silat mah ukur ngadatangkeun kaributan. Hapunten mang, si jajaka nyebut mang sabab nu jaga pos teh umurna 35 tahunan. Saur pamendak abdi anu bodoh mah sadaya ilmu ge aya sifat sae sareng awona. Teu langkung anu mibandana, upami dianggo kasayan janten sae atuh upami dianggo kajahatan atuh janten awon. Alus anjeun lulus, ceuk nu jaga. Hiji-hiji anggota rombongan ditanyaan loba anu lalulus ka asup si anak hartawan tapi aya oge anu teu lulus. 15 urang jajaka teu lulus. 15 urang baralik deui. Karek karasa ayeuna mah capena lumampah teh. Hari keur tadi mah sanajan nanjak ge lumampah teh teu karasa capena sabab kadorong ku sumanget jeung harapan. Ari pas balikeun mah karasa pisan seunggah jeung beratna sabab harapan geus sirna sumanget ge geus pareum. 15 jajaka srog tepi ka hiji tegalan jukut sakabehna reureuh bari muka timbal bebekalanana. Teu sangkanya maneh hese geuning pikeun ditarima jadi murid paguron teh, ceuk salah saurang jajaka. Bari ngagayem timbalna, nafsu daharna kawas nu leungit kabawa ku kagagalan dirina jadi murid paguron Gunung Pancar. Nyanya deuh, teu kawas guru silat di lembur saha bae ge bisa ditarima jadi murid asal bisa mayar iuran, ceuk salah saurang baturna. Nyanya tuh udah di paguron Gunung Pancar nopan geus kakoncara pusatna para jawara. Malah toko-toko silatna sarakti aya anu bisa ngaleungit sagala. Kadenge jajaka sajena milu mairan. Anu benar teh, dua jajaka anu tadi nyarita malik kasih jajaka anu bieu nyarita bari ngiser diukna ngadeuketan. Jajaka anu 12an oge jadi kataji ku caritaan si jajaka bieu. Si jajaka anu nyarita beuki sumanget manehna jadi ngadongeng panjang lebar. Keur kitu ngadadak aya sora anu seuri bari terus nyarita.
Kasihan budak bau jaringau. Di mana aya jalma bisa ngaleungit? Pantes maraneh mah teu ditarima jadi muridna jalma-jalma sombong eta. Sabab maraneh mah geuning baralat barodo. Jurig 5 orang jajaka anu pangdeukeutna ka eta sorang ngagoak bari terus paungku-ungku. Nyangka juri gasa urang lalaki anu harita ngabadagan ulak cangkeng. Awakna cangkung badag beteungna bureuteu godegna bau kanal mendinga cedik. Nu 5 deui ngadegdeg sarua sieuna sabab maranehna sarua nyangka dedemit ka eta jalma sabab teu katohian deui datangna. Ukur 5 orang jajaka anu hatena teteg maranehna nyangka lamun eta jalma boga ilmu anu hebat sabab lempangna teu nimbulkeun sora. Salah saurang jajaka maju. Kisilah kunaon kisilah ngahina kami taya urusan da jeung kisilah. Barina kami mah da cumarita pada kamina. Jadi rek nyaritakeun naon bae ge bebas kumaha kami. Moane wawanianan benceuh. Kaula ukur tumanya lain ngahina. Tapi lamun dianggap ngahina emang anjeun rek naon anjeun teu apalah ka kaula. Cek si lalaki bewok panona molotot puringas kasih jajaka. Kuring apa kaki sila walon si jajaka. Walu sari anjeun apal mah cik sahari kaula. Anjeun mah ukur aki-aki sasab genut anu teu narima kana kaleuwihan batur. 14 jajaka baturna meh kabeh seuri sabab baturna bisa malikeun hinaan jalma bewok. Sedangkan si bewok jangkung badag deh beungeutna ceuy beureum lir beusi atah meulem. Unduna kekerot saumur-umur kakarak harita narima hinaan samodel kitu. Sabab salila ieu ulah waka ngahina jalma ngadenge ngaranna bae oge geusting balecir lumpat. Sacan maraneh sagawe di podaran sadari dahar ta dagingna oge diuyup getihna. Ye kaula anu katelah Gandarwo leuweung jagal ceuk si lalaki. Kalima ulah jajaka kabeh harinya gereuwa sabab ngaran Gandarwo leuweung jagal teh geus kakoncara tokoh sasab golongan hideung anu sok ngadaharan daging jalma. Pang-pangna para jajaka anu meujeunna beula kasenteng cara maranehna. Atuh kabeh jadi ngayak-yak bakat ku sieun sedengkeun Gandarwo leuweung jagal langsung lewat narajang ka-15 jajaka. Gandarwo leuweung jagal ngamuk sanajan 15-an tapi sakabeh jajaka teh masih kosong. Can boga pangabisa naon-naon. Atuh hiji-hiji brabru rubuh tiwas dina kaayaan anu pikawatireun. Awakna paberencai teu mangrupa getih ngabayabah masihan cukut anu sakitu hejona. 15 urang jajaka tiwas jadi korban katelengesan Gandarwo leuweung jagal. Sanggeus nandasa ka 15 urang jajaka satengah dahar jeung nguyup getih oge ngarabutan jajantungna. Gandarwo leuweung jagal dengan leos indit lempang salse bari heheotan. Saura poe sanggeus kajadian anu nimpah kana 15 urang jajaka nu gagal jadi murid paguron Gunung Pancar. Aya sarombongan jajaka anu lumampah nurunan lamping Gunung Pancar. Maranehna murid-murid paguron Gunung Pancar anu kabagian tugas balanja kabutuhan sapopoe paguron Gunung Pancar. Ya saminggu sakali maranehna teh turun gunung bikin balanja di lembur anu deket ka Gunung Pancar. Bari lumampah biasa bari sarempal guyon gogoncakan.
Kakang Rupaksa sigana geus teu sabareun hayang-hayang papanggih geura-geura tah jeung si buah hate. Ceuk salah seorang murid ngagonjak lanceuk sabagurona anu lempang nyuruntul we pangheulana. Lain gitu Ki Adi, akang mah ye ngahaja ti heula ge pikeun mariksa jalan bisi ayana naon. Walon Rupaksa bari ngeureunkeun lengkahna. Mangga tukang dilajang we upami kitu mah susuganan dina rungkun eulih aya anak gadisna kepala desa anu geulis teh ya. Atuh 8 urang anu sajena teu kuat hayang seuri kabeh sareuseurean bari nyarekelan beuteungna. Rupaksa teu ambek. Da memang geus biasa maranehna silih gonjak. Ukur katempo we beungeutna rai geuneuk rai pias bakat ku era. Tapi ieu mah ya beneran ya, ti mimiti indi takang mah geus teu ngeunah hate nya. Susuganan bae lah eueuh kajadian naon-naon anu teu dipikaharep. Ceuk Rupaksa katampo nyarita mah daria. Atau jep anu salapan urang teh eureun seurina. Kumaha kitu Kang? Tanya salah seorang murid anu tadi ngagonjak ka Rupaksa. Teuing Ki Adi ngan bae ye hate teh sesebelakan bae teh. Kawas anu bakal manggih kareuwas. Walon Rupaksa, sigana bae bakal manggih saingan Kang. Saingan naon maksud Ki Adi teh? Nya saingan menangkeun cintana wanu jagelis anak kepala desa. Bisi we pas kaditu pas aya lalaki sejen anu keur nganjang. Atuh ger bae deui. Anu salapanan urang sareuseurean sedengkeun Rupaksa ukur seuri koneng. Dina kayan kitu jurelat kalayang cle aya saurang awewe tengah tuwuh ngahadang rombongan jajaka murid-murid Gunung Pancal. Eta awewe teh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencan ngelek boboko sedengkeun leungeun katuh namanya Klanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh ya barudak kasep rek marana ieu ujang. Sujang sah jarajan heula ta ieu bingis. Ieu ngider deui nyanak awug dah haneut keneh amis raos kareueut pokona matak dedeun ieu awug ibi mah. Tah ieu kukurawu alias urap jagong sok geura. Masih lanyar ieu geura can ngaladangan geura jarajannya. Pohar apa miasanya? Si oreng mah bisa arwiti. Kabujang dongkap pamirsa. Ku kituna atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dina lalakon Algojo Gunung Sodong. Nyaeta masih serial silat Wiratama Jawara Bajigur Sakti. Pamirsa, atur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancu satia ngabandungan satia ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Mudah-mudahan sadayana tetep dipaparinan kesehatan, lancarkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Sakali deui akina nada dihapunten nya. Lahir sinareng batin wilujeng boboran siam. Mugi barokah sadayana. Amin. Sakitu heula nu tiasa kapihatur dina Algojo Gunung Sodong bagian anu munggaran. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancal.